makan sate gemoy nu hargana teh 30.000-an nu aya di PPJ mah nya di PPJ aya kadaharan si Mang Sate nu harga 30.000-an asa teu percaya tuh. Ternyata pas dilihat menuna teh barudak bener harga teh mulai dari 30.000-an aja. Kalau nambah nasi juga cuma nambah 5.000 cenah. Yang geus we langsung dipesan sadaya ting mimiti sate lilit, sate bumbu kacang, sate maranggi, nepikeun ka sate taichan, nepikeun ka sate lombok oge dipesan ku si kami teh. Padang dicilewakeun teh alay, aya si sate lombok mah meni bener-bener nikmat pisan. Wow, si rasana teh pedas, gurih, mantep terus si sambelna khas lombok bener-bener ngeuna pisan. Komo deui bari digula galih make sanggo jeung acarna. Wah, geus ieu mah top mantap is the best. Idik pa 50 juta kali barudak, ieu teh mani ngeuna-ngeuna teuing. Wow, ieu sate bumbu kacangna bener-bener jadi favorit kami pisan, bener-bener leko si bumbu kacangna teh. Berikut dia mah aya nu unik si sate lilit teh dibanjurkeun siga kieu barang dibalawakeun teh. Wow, bener-bener selera rakyat pisan ieu mah bener-bener ngeuna. Hayang ngamuk da si kayak mamanya sugan teh sate maranggina teh daging sapi, ari teh daging hayam barudak bener-bener teh